Lieur baraya fenomena naon ieu cenahnya hujan angin. Rame. Asbes ge langsung menghilang satu biji. Itu anu lobster beak kabeh mah. Halo, iya. Itu lobster beak mah. Cidedek mah. Minta ganti ka saha ya? Iya bangunan. Wow, itu masih eta keneh. Nu ieu ge asbes teh ngibarna ka mana hiji? Anu saha? Nu ieu? Hah? Wah, viral ame euy. Pokoknya ada diangkat ke orang air runtuh. Namanya wah, tuh tinggal liang. Tuh tinggal li awana ge masih hideung keneh. Pagar runtuh mah pasang deh itu kemana atuh aing mah kunaon ya wah sepasang rumah hiber atapna ya weh ya mah ya loh bunten ya Allah beri dosa ya Allah. Wah iya asbes nu urang teh pindah ka dieu. Kunaon euy? Sok tong du podcast ya jai. Baik oh iya sih iya cenah beresan itu ya nih. Wah iya kumaha runtuh kieu. Kejebak dia. Pas. Itu beresan lagi itu. Oh, kedeng. Iya, aduh. Iya suk geti saha ya suku. Kacugaki saha ya. Bos, gambar enggak ada lagi, Bos. Gambar udah dipindah. Ada kabar Cecep? Kunci. Kelak. Ya, iya musola iya kumaha. Aduh. Tuh keluarga kerja bakti. Kumaha ieu ngapario kumaha ieu? Kumaha? Lieur ah. Lieur. Peranik ya. Made, aduh, ieu made deui. Kumaha? Gimana sapotong dibeakeun made? Asli. Kata. Wah. Aslina. Itu teh naon ya? Di mana? Si kulon teh naon? Itu mah hiber asbes unggul hiji. Teuing eta mah wah. Gede esa. Saing anjing hiper ka ditu jauh ka mana? Ka mana? Lalajo aing di dieu. Hiberna ka mana? Pasti aya ya. Ah bener ya. Nu ieu mah imah asbes unggul hiji. Masjid jiran hudu yuk. Mah eta dirinya. Cik ngiluan kerja bakti. Eta dirinya. Aing babe kadon ini. Kemana? Motor teh. Oh. Kurang ge ieu dak ningali heula aja ya.